Timbulah kezoliman pemerintah terhadap para ulama, terhadap para qurra, pembaca Al-Quran, pengurai Al-Quran, pencetus hukum-hukum menang nyokot tina Al-Quranul Karim, hakna teu dibingkeun. Akhirna didinyalah mulai kezoliman pemerintah. Geus, kulantaran ayeuna mah eueuh hak. Para ulama geus teu berdaya. Dibuatlah negara lain, negara Islam lain, negara khalifah. Mulai amir, sultan, raja, pemerintah, raja. Ganti deui presiden. Mengabaikan ulama. Mengabaikan para qurra, mengabaikan kiai. Bakal terjadi cek malaikat Jibril Muhammad seperti eta ke umat anjeun. Masya Allah karim. Kiai hanya dijadikan pelengkap di negara. Mungkin aya di depan, mungkin aya di mui. Awalna jadi filter siga bagus, kabelah dituna moal dilijeh jeung moal didenge. Ulama geus teu saeutik-eutik acan didenge ku para pemerintah. Misah bahkan dibubarkan ke lembaga keagamaan anu pertalian jeung agama Islam. Bakal terjadi Muhammad seperti eta. Engke pemerintah teh geus teu hayangeun dibarengan ku ulama. Usulan ulama naon bae nu diusulkeun ku ulama dijawab dengan senyum yang tidak berarti. Bakal terjadi Muhammad seperti eta di kaum anjeun. Dibaraca ke Quran teh ku umat, dibaraca ke ku kaum, dibaraca ke ku rakyat, tetapi jangan sekali-sekali cek pemerintah mengusulkan hukum-hukum yang keluar dari Al-Quranul Karim. Kami geus boga urusan tentang negara, maneh bae. Geus urusan antara Quran jeung negara. Bakal terjadi seperti eta Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah karim. Geus dibejaan. Wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara. Aya ge nu milu jeung pamarentah kiai teh. Baik kiai anu aya di politik maupun kiai nu aya di organisasi ataupun kiai-kiai nu perorangan nuturkeun ka pamarentah. Wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara, hanya untuk melanjutkan kahayang-kahayang pamarentah doang. Aing teh boga rencana kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing teh hayang kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing nuturkeun ka sia make heula, sia kudu nuturkeun ka aing. Nu batak teu saeutik kiai, boh di politik, di partai atau di organisasi atau perorangan, neangan dalil-dalil jaga dukung kelacutan pamarentah bakal terjadi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Fayamudunahum fil ghayyi. Kiai-kiai nu di partai, kiai-kiai nu di organisasi, kiai-kiai nu perorangan nuturkeun ke pemerintah selalu nulungan kepada pemerintah fil ghayyi dina kalacutan pemerintah. Geus moal bisa dinasehatan ke teh pemerintah Muhammad jaga di akhir zaman. Kiai-kiai pemerintah nuturkeun ke pemerintah teh lain kita nganasehatan pemerintah, kita milu kanyana didukung ku para kiai-kiai kalacutan teh. Minta dukungan terhadap kiai Quran dengan sekadar dibaca tapi lain kita dipraktekeun di negara seperti eta Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah kan. Teureun-eureun kiai teh dibawa ketika pemerintah ngabogaan pamaksudan. Hayang jadi presiden, kiai dikondisikan. Hayang jadi menteri, kiai dikondisikan. Hayang jadi gubernur, kiai dikondisikan. Hayang jadi bupati, kiai dikondisikan. Hayang jadi lurah, kiai dikondisikan. Kiai teh bakal jadi kekesen doang Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti etalah Muhammad bakal terjadi. Kakufuran titah didukung ku kiai. Kasasaran titah didukung ku kiai, pemabokan titah didukung ku kiai, perjudian titah didukung ku kiai, perzinahan titah didukung ku kiai.
dibungkus rapih bakalna Muhammad engke pamarentah teh kadoliman kacalacutan kabuang kawarahan pemerintahan teh bakal dibungkus engke di luarna kiai innalillahi wa inna ilaihi raji'un cek malaikat Jibril bakal terjadi seperti ayat Masya Allah kari gitulah Muhammad haju sumala yuksirun teu areureun deui terus bae sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun masjid sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun musholla sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun majelis ta'lim sakadar kemangpaatan dunia hayang dipanggieunkeun sarana-sarana pondok pesantren sakadar kemangpaatan duniawi hayang meulikeun mobil padahal mobil teh imah teh majelis teh lenyap ketika aya gempa beres ketika aya angin selesai ketika aya tsunami kabong broy ku model koskara itu keyakinannya nama justru dipaling ku para pemerintah itu malaikat Jibril bakal terjadi seperti itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cakang jeung satu riwayat warwal Bazzar fakultu ya Jibril cek balik cekang jeung Nabi Jibril pakai payaslam kumaha atuh jelema nu hayang salamet nyalametkeun diri nangke saat eta kumaha lamun geus acak-acakan antara Umar jeung ulama lamun geus acak-acakan Al-Qur'anul Karim geus teu dilingse di nagara geus kakacauan teh peperangan teh saling isu dan lain sebagainya ieu bakal terjadi fayaqtatiluna ieu bakal terjadi peperangan teh ieu nu hayang salamet kumaha cek kanjeng Nabi Jibril pagola cek malaikat Jibril Aka ini kuntu minaz zalimin fastajabna lahu. Surat Al-Anfal termasuk surat Madaniyah diturunkeunana sabada hijrah kecuali ayat wa idyam kurubika 7 ayat eta mah famakiyatun bangsa Mekah istilah tafsir aya madaniyah aya makiyah aya hukmiyah aya tahliliyah ayat-ayat kisah ayat-ayat ahkam hukmiyah ayat-ayat tahliliyah ayat tahlil teh ayat-ayat dupat tali jeung ruhani jadi kudu apal istilah-istilah kemudian di samping engke penguraian makna temenang sagawaya sebab Al-Quran mah kalamullah nu mampu nguraikeun kalam Allah kecuali Rasulna geus atuh ditafsiran ku Kangjeng Rasul nu ngajelaskeun per kalimat per ayat maknana teu bisa selain Kangjeng Rasul jadi kumaha cek Kangjeng nu mentak ayat tersebut teh diuraikeunana ku Kangjeng kumaha setelah Kangjeng ngauraikeun moal aya nu mampu nguraikeun bahasa Kangjeng sebab Kangjeng mah jawamiul kalim hanya para sahabat dirangkum ti para sahabat keterangan ayat-ayat tersebut nu diuraikeun ku Kangjeng ialah melalui ijma' mujtahid ulama geus atuh ulama ngajelaskeun ucapan Kangjeng ngajelaskeun dauhan Allah urang teu meunang mantak man fassarul Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar jelema nu ngajelaskeun Quran ku otakna sorangan berarti nyana geus nyahag tempat di neraka jahanam siap bae ka neraka
mentak sieun urang saya gaji teh ku wahacak ulama ieu tafsir ieu tafsir ieu tafsir eta ge cek heula keterangan dah lamaktalafal muslimuna fi ghanaimi badari setelah selesai perang Badar Masya Allah lamun urang nyaritakeun Badar hawa Islam luhur napas Islam gede al islamu ya'lu wa la yu'la alaih saeutikan di Badar tapi menang ilah Badar tak aya be sholawat Badar teu sambarangan yen sholawat Badar teh lantaran meunang ti keterangan saha jelema nu mencintai sahabat Badar sarua jeung mencintai kula ceuk Kangjeng Nabi mencintai kula syafaat jaga di yaumul kiamah mentak syafaat salat Badar waduh lain leutik-leutik tanagana gede. Nah beres perang gunimah teh kapanumpuk karena menang perang jarahan-jarahan perang harta-harta rampasan perang ia diboyong ku muslimin maka pacekcok antara kaum muda dan kaum tua sebab dalam peperangan Badar sangat indah keindahanana kaum muda berangkat ke medan kaum tua ia menunggu di bawah bendera maksudnya ketika teter kaum muda maka disusullah oleh kaum tua saencan kaum tua berangkat menyusul ke medan laga masih siapnya di bawah bendera ternyata perang telah dimenangkan oleh kaum muda maka di dia cek kaum muda ieu rampasan perang teh geus bae jang kami sebagai kaum muda pelaksana perang anu sakitu dahsyatna ya kaum tua mah teu milu perang cek kaum tua ulah sok ngomong kitu maneh kapan maneh teh nangadidik kami maneh berangkat ke medan laga lain samaneh-manehana unggul kami kapan siap lamun maneh eleh balik kan kami nu berangkat waduh tidak pacekcok ieulah maka dirangkum ku Kangjeng mesti kudu kumaha teu bisa mutuskeun Kangjeng neuleuh ka para pemuda lantaran pemuda nu malaksanakeun perang bener neuleuh kaum tua lantaran encan perang ge manehanana siap tempur ketika kaum muda teter maka kaum tua lah nu bakal berangkat sangat bener tapi kan Kangjeng Nabi henteu bisa langsung mutuskeun lain cara urang nunggu wahyu ti Gusti Allah Masya Allah karim mantak lamak talafal muslimuna ketika pacekcok para muslimun fi ghanaimi badarin mengenai tentang gonimah perang Badar faqala subban cek kaum muda hialana li anna basanal qital ieu mah geus bae gonimah teh ulah dibagikeun ka seluruhna jang kami bae kaum muda lantaran li anna basanal qital kami anu maju di medan laga waqala suyud cek para kaum sepuh kunaridan lakum tatarayatipan kami tengah bantu jadi tameng germarane kabeh di handapan bendera walawin kasabtum lafitum lamun maneh mundur niscaya kami anu bakal berangkat kami minta tulung ka kami berangkat geus palatas tasiru biha ulah osok sangeun-angeunana mementingkeun diri sorangan gonimah teh hayang maneh bae heula Kangjeng teu bisa mutuskeun teu lila malaikat Jibril turun nazala yas'alunaka 'anil anfal Muhammad
para penanyati dua golongan kaum muda jeung kaum tua yakni man habara badaron jelema nu hadir di perang Badar teh yasaluna kanaranya ka aranjeun Muhammadiyah Muhammadu anil anfal mengenai tentang harta-harta jarahan perang Badar. Ditanyakan liman hiya jang saha nu sabenerna sebab kabeh ge usul kaum muda usul jang kami bae kaum tua ge usul ulah mementingkeun diri maraneh bae atuh kabeh ge kudu kabagian liman huwa hul bejakeun Muhammad ka para penanya al-anfalu lillahi war rasul harta-harta jarahan perang Badar mah ulawaka dipika yang kedua kelompok muda jeung tua kuari masrakeun lillahi war rasul serahkeun kanu bogana Gusti Allah jeung Rasul Allah serahkeun nolkeun ke kumaha keputusan Allah. Urang nu hese ge ieu ngerahkeun diri ka Allah sapenuhna hese lain lalaga. Nu mantak Syekh Maulana Hasanuddin perang Banten babad Banten teu menang teh lantaran sanggeusna Syekh Maulana Hasanuddin bisa berangkat ti Cirebon ka Banten teh dengan pereum hebat kan berarti. Ketika Syekh Syarif Hidayatullah berangkat naik kapal ti dieu ti laut Karangantu tapi nu belah dieuna pelabuhan internasional cek Syekh Syarif Hidayatullah abah geus bae jalan darat ulah jalan laut teu cek Syekh Syarif Hidayatullah abah mendek jalan laut bae ulah bah 3 kali henteu abah mandek jalan laut baik berangkat dalam perjalanan kena angin ngaguling parahu acak-acakan kena badai Syekh Syarif Hidayatullah langsung blek ka jero hudang deui leumpang di luhur laut plak 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 dongeng mah ngareunaheun ai pas bae di urang boro-boro di laut pan urang mah di Curugan imah ge kakerlekan. Teh ke baru sakit. Mantak begitu dah ka darat deui samperkeun ku Syekh Maulana Nasruddin. Cek kula ge bah jalan darat. Ditangkep langsung anakna. Berarti luhur maneh ilmu maneh. Geus. Lamun urang mah tuh cek kula ge bah. Kula tea urang mah kitu kan. Aden. Kula mah teh ya bahasa kos itu aing tea. Ternyata bahasa kos gitu teh senep ngadengena. Peluk plek geus luhur ilmu maneh. Geus aya mah abah deuk berangkat terus. Jalan darat. Eta teh abah bacaanna mah hayang supaya mun capek tapi aya nu ngabantuan belah ditunda urang nganggang aya. La ilaha illallahul jalilul akbar. La ilaha illallah. Mah diteruskeun ku aing. Atuh geus ya halali berbae. Terus dipake ka Mekah mun pake ka Bali. Aduh, bahaya. Wal bikin baik. Lain wiridna, pasrah dirina nu hese. Ketika datang ke Banten, ternyata nu ngageugeug Banten teh Masya Allah. Radikal Banten. Hindu. Maka Syekh Maulana Hasanuddin titah tapak di batu gigihna ieu teh lain apaana naon tapak teh pasrah diri kade maneh ulah aya patula patali di hati teh lamun maneh aya keneh ta'aluk urusan dunia moal menang maneh perang di mana bae jeung saha bae oge hiji lepaskeun ketika geus bisa dilepaskeun bakal nulungan eta bisa pake perbantuan hiji cai ulah diakus sebab cai anu bogana nu Allah
batu ulah diaku sebab batu aya nu bogana nu Allah taneuh ulah diaku sebab taneuh aya nu bogana nu Allah tangkal kayu ulah diaku sebab kayu aya nu bogana nu Allah angin ulah diaku sebab angin aya nu bogana nu Allah hewan-hewan ulah aya diaku sebab hewan-hewan kabeh ge nu Allah kareugit-reungit ulah diaku sebab aya nu bogana nu Allah ketika datang lain sadatang datangna ka maneh reungit hiber nempel di pipi maneh lain nang reungit tapi nang nu bogana orai datang sing hade ulah dikeplik ulah dikumaha cenah paeh ku nu bogana ingat ieu kabeh nu bogana mau datang calangap ulah sieun sebab leumpangna mau calangapna mau lain ang mau nang nu bogana sia diuk di dieu lain asa maneh tapi nang nu bogana dak tamat beres pan eta tapak kitu mah hese pan ai urang mata pada handapeun cangkal caringin teh hayang nomor wah weh kaluar wah weh mah jaman baheula zaman si eta bandar nanyana pakong urang bicara teh kitu ieu lain lepaskeun Masya Allah karim cirina cek Maul Syekh Maula Hasan cirina lamun maneh geus bisa diuk di batu nu ku maneh batu didiukan bisa nganggang eta lah cirina bahwa maneh tamat ketika maneh tamat bawa batu jingjing ku maneh ka Banten tenang Syekh Maulana Hasanuddin sebab atuh tapate aya guruna geus atuh lamun aya guruna makan tenang sakumaha para wali-wali Allah Sunan Kalijaga apa aya guruna Sunan Bonang Raden Makdum anak Sabandi atukan aya guruna Syekh Syarif Hidayatullah tapa aya guruna geus urang atuh ulah satapa-tapa urang aya guruna mah tapa ya di kuburan 40 beuting aing tapa bae tapi kahayang sorangan mulai cet aya orai dah orai nu Allah ieu aing nu Allah tapi kan eueuh guruna urang orai datang set tah dieu dah aing nu Allah ieu pacok plek eueuh hiji mata waduh sakira teh hasil tapa mata eueuh hiji sebab eueuh guruna guruna papan urain deui kahawaan ku guru emang kumaha gitu kahawaan dimantak pertama kali tapa Syekh Maulana Hasanuddin reungit plak urang bae salat pan reungit tadi gitu magrib aju bae urang mah aju ka suku aju lain siratal mustaqim reungit goblok cek urang teh osar itu salat urang abi Syekh Maulana Hasanuddin teh sakumaha tadi aing ngadiukeun Allah sia hiber nang Allah sia cicing dibeget aing nang Allah eueuh hiji lembu anu hiber lamun lain dihiberkeun ku Gusti Allah kayakinanna kan gitu eueuh hiji lembu nu hiber lamun lain dihiberkeun ku Gusti Allah dibawa ku angin angina angin nu Allah lebuna lebu nu Allah datang ka aing didatangkeun ku Gusti Allah reungit eueuh hiji reungit nu hiber lamun lain dihiberkeun ku Gusti Allah sia cicing dibeungeut aing nang Gusti Allah kayakinan modal kos kitu kadeng ekan ku reungit udah ngereungit set hampura tuan kula titah nyoba ka tuan hampura leng tambah yakin kan urang makan dikerpak-kerpak endahan bae beutungna di dieu atuh pan atuh aya urang ge ye aing nang Allah sia nang Allah ayo atuh cak reungit ngeunaheun aing aduh urut atel jasa urut atel tuh atuh emang urang wancan datang ke keyakinan gitu atuh can bisa ngomong jeung hewan nyai mah keur carita batur nolkeun tahun paling hese teh jadi kiai teh nolkeun geus ngaji amil jurumiyah sorop kemudian ngelal ngasal kemudian johar maktun mantek geus puguh alfiah mah segala jamul jawame aya di nyeuna kabeh nu hese nolkeun ilmu Gusti lain nu aing moal sombong tapi lamun asa aing ha deuk ngaji naon sia
Alpiah tadi kumis aing. Jual makan tadi kelek aing. Ayo, tantangan sia aing teh sombong kan sebab ngaku. Jauh jeung Allah. Pinter dinyana tapi jeung Allah jauh sebab takabur. Nailah titah nganolkeun ku Kangjeng teh. Kaum muda jeung kaum tua teh narurut atuh ai cek Gusti Rasul titah diserahkeun ka Allah jeung Rasul nama mah. Nyangakeun sadaya-daya kaum muda jeung kaum tua teh atuh kami mah ribut teh ngan sakadar ngaributkeun cek nafsu ai kitu mah deuk aya nu ngatur Gusti Allah jeung Rasulullah atuh mah geus sadaya-daya kaum muda jeung kaum tua nganolkeun diri tah hebatna para sahabat teh kos urang nol sungut doang gas ulah hayang ke ku abah diatur datang ka imah abah ngatur kumaha ieu nya beres moal ya abah ya asana aku dibawakeun kampak abah ya anu ngasah kampak ngasah golok lain nol tama ngaranna kudu dinolkeun dumantak ku Gusti Allah jeung ku Kanjeng Rasulullah teh dijadikeun eta harta rampasan teh pengaturanana aya kedu bakal dicaritakeun ku Gusti Allah melalui wahyu selanjutna haitsu sya'atu faqasamahuma maka ku Gusti ka Rasul teh dibagikeun faqasama ieu harta dibagikeun bainahum antara kaum tua jeung kaum muda ala sawa akurkeun masalah moal turun ayat ieu lamun awal para sahabat sama matak mulia satu sisi orang ningali ko sahabat teh ribut ghanimah berarti sahabat teh meureun teh karena Allah sakelas sahabat bae ge hasil perang teh kok diperebutkeun urang teh kan boga pikiran kitu ka para sahabat horenganan nang Allah ngahudangkeun pikiran eta supaya turun ayat ieu mun ayat eta moal turun ayat ieu mun teu karitu sahabat teh jadi kan sakadar sabab disababan ku eta jang urang kuari jang umatna Masya Allah mentak kadieuna dilanjutkeun fattaqullah sing sararieun maneh ka Gusti Allah jaga Allah bahasa jaga Allah teh ku Gus Dur mah diseri-serikeun jaga Allah lu yang harus dijaga Allah dijagain lu yang dijagain sama Allah bisa Gus rempan sieun maneh ke Allah jaga diri masing-masing ulah menurunkan beban Allah hiji dua wa aslihu dzata bainikum damekeun rapikeun patutkeun hakikat sengketa nu terjadi di antara aranjeun kabeh ai hakikat ma bainakum tegasah hakikat persengketaan nu terjadi rebutan harta ghanimah badar antara kaum muda jeung kaum tua ieu kudu dipatutkeun dirapikeun bereskeun bil mawaddati wa tarkin niza' dengan penuh kecintaan terhadap Allah jeung Rasulna jeung ninggalkeun persengketaan pacekcokan tinggal teu bagus nurut mantaqwati Allah wa Rasulullah sing narurut maraneh kabeh ka Allah jeung Rasul Allah kumaha engke Allah jeung Rasulna cara ngabagina in kuntum mu'minin lamun aranjeun kabeh ariman kalawan hak bener-bener iman lamun anjeun iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah kalawan iman anu bener maka tuturkeun sing nurut ka Allah jeung Rasulna sahabat mah dikitukeun teh langsung nafsu urang teh horenganan kieu cek kaum muda
Padahal contoh-contoh nu tari heula nu sarugi harta teh horenganan paeh maja teh dibawa. Ketika ribut soal harta diributkeun padahal manu diributkeun teh jate di dahar kabeh. Ketika dodong sokat, dedesekan, ancul-anculan, neangan dunia ternyata horeng dunia tengah hisab. Halaluha hisabun wa haramuha iqab. Untung urang aya Kangjeng pasrahkeun sagala-galana ka Kangjeng. Kaum tua leuwih sadar, cek kaum tua. Kami mah terdesak ke kulantaran kamak makan maneh bae padahal kami memengeus karolot. Di mana diberena geja kami memuali cekelnya ho kadaharnya henteu. Nyerahkeun sadaya-daya ka Allah jeung Rasulna. Sahabat mah babari. Urang lamun encan kampak sing jeleger. Golok huthep tembakan ces. Mana tembakan ces dor tuh. Urang wagi mempertahan. Ya Allah ya Rabbi, nafsu makin menjadi-jadi urang teu pernah sadar. Geus kolot umur 65 70 tahun teh lain beki sadar. Huis geus lain di hulu, lain di suku, bahkan di nusok ditutupan ge geus huis. Eta teh teguran ti Gusti Allah. Matak naon sadar? Abah teh geus kolotna. Ya harta abah teh sakikieuna anu ngajadikeun sabab jeung lantaran maneh harirup teh ieu disababan ku ieu hakikat teman nang Gusti Allah. Abah nyawa isuk nyawa sore jageus teuing lain rasaan abah. Emang kunaon gitu abah? Lain daerah rasaan abah bangun sehat ge pada alma beuh abah teh ieu gering malulu. Ngan teu nganggap we abah mah ieu meureun ku kasombongan abah, ku katololan abah. Nah ieu mah geus serahkeun ka marane babagi ya hartanya. Los lanjutkeun ku maneh teh ieu perusahaan abah mah tarima beres bae pokona mah nyawa setor bae ka abah jo. Tadei abah belon tak abah tadi setor babur nggak jadikan karyawan ke anak lain gitu geus abah teh hayang arurus kumane untung yang mana bisa yang mana abah mangan ngadoakeun bae acan dek mereka abah di Jakarta masalah abah mah nyawa isuknya sore geus keur teu dibere ge abah mah ku anak abah malah atuh sapira saya hirup sakieu deui. Guys, cek perhitungan abah mal kebal deui sebab ceuli geus dikurangan ku Allah dedengianana irung gitu kene geus curcor abah mah ieu teh. Mata gitu kene dedeuleuan geus lain deui leumpang teu meunang nanjak saeutik kaju eungap bae. Aya mah masih age geus kebal teh digarap ku abah. Bah ulah ngomong gitu atuh bah. Abah geus teu kuat tanjak abah. Kuduna mah nurut gitu masyaallah ya urang masih mak keneh in kuntum mu'minin mun maraneh kabeh jadi jelema nu mukmin kalawan bener mukmin nu kumaha ari mukmin nu bener mukmin sejati nu kumaha ieu nu bakal dicaritakeun mukmin sejati teh ieu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wallahu alam bimuradi wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu asbabil fitani wal mihani wal bala'i. Tawi iki kusuji babala tetap ing dalam mertalakeun pirang-pirang sabab pirang-pirang fitnah lan pirang-pirang cocob wal bala tegese cocob. Rawal Hafiz Abu Nuaim ngariwayatkeun sapakiai Hafiz kunahe ki Abu Nuaim anna Jibril isatuhuna malaikat Jibril ata ikut teka iya Jibril anda Jibril yang satuhuna malaikat Jibril akata ikut kaya malaikat Jibril
An-Nabiyya ingkang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap ya Jibril inna lillahi wa inna ilaihi raji'un satuhune ingsun sadaya iku tetep milik Allah wa inna ilaihi lan satune ingsun sadaya ilaihi maring Allah balaka raji'un iku kang babalik. Pagala Nabi maka ngucap sapa Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa mimma dzalik maka iku saking apa utai mangkono-mangkono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fagala maka ngucap ya Jibril inda ummataka satuftanu ba'daka bigolili zamanin min dahrika ghairi kathiri. Insatuhune umat sirah Muhammad iku besok bakal den fitnah ya ummatak ba'daka ing dalam sahusane wafat sirah kalawan setitik masa kang tetep saking masa sirah tur kang ora akeh. Fakultu maka ngucap ingsun fitnatu kufrin au fitnatu dhalali yaiku fitnah kufur atau fitnah kesasaran. Bagala maka ngucap ya Jibril kullu zalik sayakunu taisa kabeh mangkono-mangkono kufrin dan dolal iku besok bakal aneh dan pakutu maka ngucap isun wa min ayana lan iksan saking endi lan iku saking endi utai fitnah wa inna ma fihim kitabullah ta'ala lan ing pasina iku tetep ing dalem umat teh utawi kitab Allah ta'ala halemalur ya Allah. Bagala maka ngucap ya Jibril bi kitabillahi ta'ala yuftanuna kalawan kitab Allah ta'ala mahalur ya Allah dan fitnah ya ummatak wa dzalika min kibali umaraihim wa qurraihim utai mangkono fitnah ikut tetep saking ara-ara pirang-pirang pemerintah ya umat dan pirang-pirang kang maca Qur'an ya umat yamnaul umara'u al-qurra'a al-huquq nyegah isopo pirang-pirang pemerintah ing pirang-pirang pembaca Quran ing pirang-pirang hakim palibudah hukukahu maka ngazalim ya umara ing pirang-pirang hakim kurra wala yutuna lan orang ngawe ya umara ha ing hukum payaqat tiluna maka perang ya umat wa yuftanuna lan dan fitnah ya umat wa yatsba'ul qurra'u lan nganut disapa qurra ahwa al umara ing pirang-pirang kahayang pirang-pirang pemerintah ayamudunahu maka nului ya qurra'hum ing umara ilal ghayyi maring latu summa la yuqsirun kari-kari olah nyendekaken ieu umara lan qurra. Fakultu maka ngucap ingsun ya Jibril hai Jibril pakai fayaslamu man yaslam maka halebo kaya apa salamat sa pongkang salamat yaman. Qala maka ngucap ya Jibril bil kaffi was sabri kalawan nahan nyegah lan sabar in utu alladzi lahum akhadhuhu wa in muni'u taraku lamun ngawehakeun in a'tu lamun ngawehakeun atau in utu lamun den wehakeun nya qurra ingkang tetap lahum kada qurra maka galak ya qurra hu ing ladzi lan lamun den cegah ya qurra maka ninggal ya qurra hu ing ladzi. Ieu hiji bab rek nyaritakeun tentang sabab-sababna fitnah berbagai fitnah sabab-sabab berbagai ujian-ujian cobaan-cobaan terhadap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numandak kitab ieu mas dibaraca terus ku para ulama. Gus Dur teh paling hobi maca kitab teh dua, hiji Hikam, dua ieu Qurtubi. Nya nama okos talar maca. Jeung ulama-ulama nu lain resep pisan maca kitab teh Ihya, Hikam, Qurtubi. Sebab nimbulkeun ketenangan jeung kayakinan.
geus teruji kitab nu eta mah Ihya Hikam teruji nimbulkeun kayakinan jeung ngaleungitkeun karicuhan nimbulkeun ketenangan mun teu boga bagian dibere teresep gaji Ihya embung asa ditakolan bae ka aing deui aing kitu carekan aing kieu dicarekan apa kiaina apa kitabna sih kitu keneh Hikam teu boga bagian geus tah aya ngaji mah atuh aing ngaji embung ditakolan mah ulah ngaji Ihya sapinah tenang sapinatun naja perahu keselamatan woi naik perahu bae atuh sia ka ditu iyalah Qurtubi Rawal Hafiz Abu Nuaim ngariwayatkeun Kiai Hafiz kunyahna Ki Abu Nuaim anna Jibril atan nabiyya sanyana malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala cek malaikat Jibril inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masyaallah malaikat Jibril maca innalillahi atuh Kangjeng sarua faqala Nabi cek Kangjeng Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sarua pabi badzalik tina naon eta aja Jibril kok ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi raji'un cek malaikat Jibril inna ummataka satuftanu ba'daka bighalili zamanin min dahrika ghairi katir sanyana umat anjeun bakal katarajangan fitnah anu gede sabada wafat anjeun bighalili zamanin min dahrik moal kembal deui ghairi katir moal lila deui teu lila ti maut anjeun langsung fitnah-fitnah karatu Fakultu cek Kangjeng Nabi fitnah tu kufrin atau fitnah tu dalalin fitnah kufur ke jelema kalupur deui atawa salah lasar deui. Bagala cek malaikat Jibril kullu dzalik sayakunu kitu bisa terjadi. Jelema kembali ka kufur, jelema salah lasar deui. Fakultu cek Kangjeng Nabi min aina tibana fitnah eta wa inna ma fihi kitabullah taala. Pan umat teh aya kitab Al-Qur'anul Karim meureun dibaraca disampaikan kok timbul fitnah kufur jeung dolal sih cek malaikat Jibril justru di kitabillah taala yuftan umat anjeun bakal katarajangan fitnah dengan kitab Al-Qur'anul Karim cek Kanjeng Nabi kok kitab Quran mau fitnah permasalahanana cek malaikat Jibril teh wa dzalika min gibali umaraihim wa qurraihim timbul ti arah para pemerintah penguasa jeung para kiai-kiaina dibaraca ku kiai teh di hareupeun pamarentah bahkan pamarentah nage maraca Al-Qur'anul Karim teu saeutik nu jadi pejabat jadi menteri dibaraca Quran bahkan talar Quran jadi gubernur dibaca Quran talar Quran bupati kitu keneh bahkan aya nu habib nu kiai kitu keneh ulamana teu saeutik anu duduk di MPR kiai nu duduk di DPR pusat di dewan di daerah loba Quran dibaraca Quran teh dimusabakohkeun tapi jadi fitnah iyalah paman engke bakal terjadi Masya Allah geus dibacakeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi seperti eta berarti ti Gusti Allah yamnaul umara al-qurra al-huquq di negara Islam teh Muhammad aya bagian ulama teh bagian tersebut bakal moal dibikeun ku pemerintah dihem-hem diteleg ku para penguasa teh dibikeun bagianana ka para mufti-mufti bakal timbul fitnah seperti eta di mimitianana fayadlimuna huquqahum pemerintah ngazolim terhadap para qurra dengan hak-hak
hak-hakna nu henteu diberikan. Wala yutunaha, pemerintah teu mikeun hak-hakna ka para kiai, para ulama. Timbullah ayaqo tatiluna parang umat anjeun bakal wayit anjeun pada amaran. Masyaallah. Engke teh bakalna hak-hak para kiai, para ulama tadi bikin lantaran dengan alasan ieu teh jang pembangunan ieu timbullah kezaliman pemerintah terhadap para ulama, terhadap para qurra, pembaca Al-Qur'an, pengurai Al-Qur'an, pencetus hukum-hukum nu meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim. Hakna teh dibikeun. Akhirna nyalah mulai kezaliman pemerintah. Geus, lantaran ayeuna mah eueuh hak. Para ulama geus teu berdaya. Dibuatlah negara lain, negara Islam lain, negara khalifah. Mulai amir, sultan, raja, pemerintah, raja. Ganti deui presiden. Mengabaikan ulama. Mengabaikan para qurra, mengabaikan kiai. Bakal terjadi cek malaikat Jibril Muhammad seperti enak umat anjeun. Masya Allah kali. Kiai hanya dijadikan pelengkap di negara. Mungkin aya di depan, mungkin aya di mui. Awalna jadi filter siga bagus, kabelah dituna moal dilijeh jeung moal didenge. Ulama geus teu saeutik-eutik acan didenge ku para pemerintah. Misah. Bahkan dek dibubarkeun ke lembaga-lembaga keagamaan anu pertalian jeung agama Islam. Bakal terjadi Muhammad seperti eta. Engke pemerintah teh geus teu hayangeun dibarengan ku ulama. Usulan ulama naon bae nu diusulkeun ku ulama dijawab dengan senyum yang tidak berarti. Bakal terjadi Muhammad seperti eta di kaum anjeun. Dibaracang ke Quran teh ku umat, dibaracang ke ku kaum, dibaraca ke ku rakyat, tetapi jangan sekali-sekali cek pemerintah mengusulkan hukum-hukum yang keluar dari Al-Qur'anul Karim. Kami geus boga urusan tentang negara, maneh bae. Geus urusan antara Quran jeung negara. Bakal terjadi seperti eta Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah kali. Geus dibejaan. Wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara. Aya ge nu milu jeung pamarentah kiai teh. Baik kiai anu aya di politik maupun kiai nu aya di organisasi ataupun kiai-kiai nu perorangan nuturkeun ka pamarentah. Wa yatba'ul qurra wa huwa al-umara, hanya untuk melanjutkan kahayang-kahayang pamarentah doang. Aing teh boga rencana kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing teh hayang kieu dukung ku sia, dalilan ku sia. Aing nuturkeun ka sia make heula, sia kudu nuturkeun ka aing. Nu batak teu saeutik kiai, boh di politik, di partai atau di organisasi atau perorangan, neangan dalil-dalil jaga dukung kelacutan pamarentah bakal terjadi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Fayamudunahum fil ghayyi. Kiai-kiai nu di partai, kiai-kiai nu di organisasi, kiai-kiai nu perorangan nu nuturkeun ke pamarentah selalu nulungan kepada pemerintah fil ghayyi dina kalacutan pamarentah. Geus moal bisa dinasehatan ke teh pemerintah Muhammad jaga di akhir zaman. Kiai-kiai pamarentah nu nuturkeun ke pemerintah teh lain kita nganasehatan pemerintah, kita milu kanyana didukung ku para kiai-kiai kalacutan teh. Minta dukungan terhadap kiai Quran dengan sakadar dibaca tapi lain kita dipraktekeun di negara seperti eta Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah kan. Teureun-eureun kiai teh dibawa ketika pemerintah ngabogaan pamaksudan hayang jadi presiden, kiai dikondisikan
hayang jadi menteri kiai dikondisikan, hayang jadi gubernur kiai dikondisikan, hayang jadi bupati kiai dikondisikan, hayang jadi lurah kiai dikondisikan. Kiai teh bakal jadi kekesen doang Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti etalah Muhammad bakal terjadi. Kakupuran titah didukung ku kiai, kasasaran titah didukung ku kiai, pemabokan titah didukung ku kiai, perjudian titah didukung ku kiai, perzinaan titah didukung ku kiai. Dibungkus rapih bakalna Muhammad engke pamarentah teh kadoliman kacalacutan kabuah kawarahan pemerintahan teh bakal dibungkus engke di luarna kiai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek malaikat Jibril bakal terjadi seperti eta. Masya Allah kari. Gitulah Muhammad. Haju sumala yuk sirun teareren dari terus baik. Sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun masjid, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun musola, sekedar kamangpaatan duniawi hayang dijieunkeun majelis ta'lim, sakadar kemangpaatan dunia hayang dipanggieunkeun sarana-sarana pondok pesantren, sakadar kemangpaatan duniawi hayang dipangmeulikeun mobil, padahal mobil teh imah teh majelis teh lenyap ketika aya gempa, beres ketika aya angin, selesai ketika aya tsunami. Kabong boy ku model koskara itu, keyakinannya nama justru dipaling ku para pemerintah itu malaikat Jibril. Bakal terjadi seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cakang je. Satu riwayat. Warwal Bazzar. Fakultu ya Jibril. Cek balik cekang jeung Nabi Jibril. Pakai payaslam. Kumaha atuh jelema nu hayang salamet nyalametkeun diri nang ke saat eta kumaha? Lamun geus acak-acakan antara umara jeung ulama, lamun geus acak-acakan Al-Qur'anul Karim geus teu dilingse di nagara, geus kakacauan teh peperangan teh saling isu dan lain sebagainya, ieu bakal terjadi fayaqtatiluna. Ieu bakal terjadi peperangan teh. Ieu nu hayang salamet kumaha cek Kangjeng Nabi Jibril. Pagola cek malaikat Jibril bil kaffi wasabri. Dengan nahan diri sabar. Moal bisa digoyang-goyang pemerintah. Sakali zalim tetap zalim. Allah menghendaki seperti itu. Tetapi berjuang mah terus. Cuman supaya katingali syiar-syiar agama Allah. Eta mah kaditunain utul ladzi lahum akhadhuhu wa in muni'u taraku. Lamun hak-hakna dibere ku pamarentah cokot, lamun ditarima usulan-usulan kiai atuh sok alhamdulillah. Lamun masih kana dihormati para kiai atuh fadl Allah. Lamun masih kana aya lolowong kiai terhadap pemerintah atuh terima. Tapi wa in muni'u tarakuhu, lamun geus teu dibere ku pemerintah, eueuh celah ti pemerintah, diantep ku pemerintah teh, diabaikeun ku pemerintah teh, tarakuhu geus diantepkeun bae. Tugas kiai hanya sekedar memberikan petuah-petuah supaya ulah kedatangan ghadab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kiai cicing ke ghadab Allah datang, Allah ngirim angin, Allah ngirim cai, Allah ngirim gempa, Allah ngirim segala rupa persiksaan. Tak. Cek jadi usaha saya, tak sah. Pokoknya ho, kayaknya serina aja gitu. Oh benar. Iya. Kukulah diberi duit 1.000. Anyar. Kan ainu heubul maka jahoan. Anyar. Nanti Haji Pendi. 1.000 anyar nang Haji Pendi bener ya? Bener 10 1.000 nang Haji Pendi anyar. Iya duit sebar duit tadi ya 1.000 cih nyawa berek ukuran 100.000 anyar lain nang Haji Pendi lain lupa majikan gula ya tah nyana kuat dengan 1.000 2.000 paling jago nyana nilainya kan anyar atuh anyar ke 2.000 mah 2.000 bae coba iya ya dikit kan hujan
Cepet cek. Oh iya cepet bener jauhnya nih. Biar deh kukula. Oh goceng jauh. Masya Allah jauh. Coba dulu. Begitu 2 kali nyana kita kira-kira ada samar. Oh noban nyawan nyana gitu. Aduh, noban, ceban, noban, siban, nah itu pasti mau gampang. Emang negara Cina orang itu, emang di dina Joang nyaho, sok jasanya nah. Nah, namun dikira-kirakan leungin kenca ieu jelema katuhu mere ieu teh nyaho beuh pohara jasa eta lah nu bakal dipayungan. Masya Allah karim urang ge nu hebat ke ini mere beas mere ka kiai kajiban ulah mere geus teh di dapur beres teu ka nyaho nu nyaho merena penting aju merena ngan sakepeul mal nyaho kiai lagi tumbungin kos gitu paling pakai marab manu. Nah iya mah urang sedekah ulah aya nu nyahoeun hebat iyalah teu hayang nyaho urang teh teu hayang dikanyahokeun iwati ku Allah. Masya Allah. Atawa 2 anjeun nu diberena eta geus rada deres. 2 anjeun nu diberena batur ulah aya nu nyaho. Jangan teh bae. Ulah loba omong. Ya, ke lamun aya nu nanya ti kula. Urang hayang kanyahoan we ku makhluk. Masya Allah kan. Ye maksudnya ku hese-hesena jarang terjadi sehingga Allah mempersiapkan payung jang marunggan jelema nu sedekah disamarkeun sedekahna. Ya Allah. Ya lamun dikira-kirakeun kenca seorang manusia hidup mistaya tedahan kana sedekahna lamun katuh ieu mubalaghatun fil ikhbar ngabangetkeun dengan ngamarkeun jeung deketkeun kana harapan ka Allah sakitu we qala ulama sekolahna al-afdal fi sadaqati tatawu ikhfara wa sadaqatul fardhu wa al-afdal dalam sedekah sunnah iku disamarkeun sedekah lamun dalam sedekah fardhu iku dilahirkeun sedekah. Tapi cek ulama fikih lamun sedekah sunnah afdalna disamarkeun tapi sedekah fardhu kayana zakat ya afdalna dijelaskeun abe dituturkeun ku batur zakarallahu khairan al-Qur'an tabassaran Qur'an yang ta'ala yasrajun Allah ba'idan anil kharariki hal ada saking perang-perang makhluk yakun aqraba ila ikhlas bertanggung zikir ikutan lebih amat dari ikhlas wa ab'ada anil riya'i lan aduh saking riya urang mah zikir dinu loba jelema bae pohara boh komo babaturan la ilaha illallah 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 giliran we sorangan ti lo aya nu hebat pa urang tengah peuting jam 1 jam 2 hudak salat langsung zikir ingat ke Allah tah supaya lebih deket kada ikhlas lebih jauh tidak ria ulah kajauhan ku pamajikan aksan ulah kajauh misah kamar urang ya keribut panding pamajikan
lain dek zikir nyilid gama ulah orang sangat insyaallah ingat ke Allah fafadat ainahu imtalaat ainahu hari mah kebek opo netrarone rajul bidam'i kalawan elu hatta fa'allah minha malah malalu biar ya dam'i saking aina khaufan min jalalillah wa qudrati kena rawadi saking keagungan Allah dan maha kawasa Allah Gusti abdi diciptakeun ku Gusti digerakeun ku Gusti dicicingkeun ku Gusti kicep abdi teh dikicepkeun ku Gusti denge abdi didengekeun ku Gusti maha kawasa Gusti maha agung Gusti maha gagah Gusti anu abdi teh dibere hirup lamun hirup abdi ieu salah ti Gusti meureun abdi teh disate lamun deuleu abdi salah denge abdi salah meureun abdi tengke di akhirat dijejele haju abdi meureun digusur di kana nerakakeun Gusti sieun amat kana kategasan Gusti kamaksaan Gusti kagagahan Gusti abdi ku sieun-sieunna ka Gusti seakan-akan hancur Gusti awak abdi luluh urang secerit nuku abdi karasa Gusti abdi teh boga kasalahan keur abdi can ngaji kamari ieu abdi ngeridit haji barang kuari ngaji geus teu ngeridit deui abdi teh Gusti lantaran eueuh jang DP na acan tawa lain cerik tobat tawa orang sial tawa nah ieu urang Gusti lamun cacak-cacak abdi teh dihampura dosa abdi nu kamari komo waktu abdi keur di Jakarta abdi teh dagang lauk baheula teh aju nipu batur di antara tipuan abdi teh lauk bandeng anu beung geus lila eta teh aku abdi osok disimreuhan make getih tongkol anu anyar keneh Masya Allah Gusti hampura abdi dagang cumi sok dibasuhan bae ku abdi bebejana bae abeh seger padahal mah abeh berat eta dosa-dosa ku sekarang itu teh Gusti teu sabaraha tapi beureun abdi digiringkeun ka neraka Gusti hampura Gusti moal deui abdi mah kuari geus teu dagang lauk ieu cek Allah kumaha sih mun dagang lauk deui wallahu alam deh bohongan teman tobatna sinyaan urang mah tibalik lamun cinta urang teu ditarima ku hiji awewe cerik cinta urang cerik atawa diputuskeun sia Quran cerik duh insyaallah hancur asana dunia kunaon sih sia tuh henteu lain moal bebeja kasa cukup ku aing bae diteureui naon ieu masalahna naon geus ieu mah hamperu ieu mah leuwih pait tibatan jadam ulah manggih geus aing cukup di aing bae sia mah ulah emang kunaon gitu henteu lah geus mah he lamun sia bener-bener prenep jeung aing halo besi aing siap butuh bantuan aing siap besi siap butuh panganter aing siap asal aja aing can pernah ngarugikeun ka sia tiba heula aing teh babaturan jeung sia teh sehidup semati tanda sehidup sematina lamun aing hayang ngarokok sia boga pan aing menta ka sia ku sia kan dibere waya sia hayang ngarokok di aing pan aing tilok eta kan sehidup semati garana cek babaturan sih ngomong salah tante nah ini jelas coba jelaskan Kak aing lamun lain ka sia mah moal ngajelaskeun aing kulantaran babaturan jeung sia ya tah deuleu tah deuleu SMS tah baca ku sia dibaca Kanda Supendi Masya Allah cinta yang pernah kita bangun mungkin tidak bisa dilanjutkan ke pelamunan
tapi jangan sampai sakit hati, Pen. Masih banyak wanita yang lebih cantik dariku. Masih banyak wanita yang lebih segala-galanya dariku. Aku terpaksa dijodohkan oleh kedua orang tuaku. Kemudian aku setuju karena lebih ganteng darimu. Oh, goblok, jangan dibalik. Siapa? Bahkan lebih kaya dan lebih gagah. Siapapun wanita pasti menginginkannya. Mulai detik ini aku tidak pernah melihat sebelah mata kepadamu. Sekian dariku, Seruti. Budak tanda tangan lagi make geti kotok cek. Tah kadang khususnya kadele aing nyeri cak babaturan ada aing nyeri duaan carerik didinya carerik duaan tek jeri tapi nyana teu salat subuh teu ceri padahal belum si pendi teh mah teu salat subuh mah teu ceri tas main catur ti peuting teu ceri tas main gapleh eleh deui teu ceri kunaon ari eta ceri tah cobalah orang sekali-kali hayang nyaho zikir ka Gusti Allah tengah peuting kemudian renungkeun ku urang kemahaagungan Allah. Ya Allah Gusti teh nu ngadamel langit jeung bumi, Masya Allah Gusti teh gagah. Kagagahan Gusti nyeun tsunami lain di Aceh bae. Kaharti lamun tsunami di Aceh lantaran sisi laut, tapi di Garut aya tsunami. Cai di mana? Hujan sape-sapeting jages biasa di Garut mah. Babari jasa Gusti cai 7 kecamatan lain saeutik cai. Di mana mimitina eta cai? Ja Cimanuk mah banting jeung gede. Sakumaha gedena cai masuk ke Cimanuk moal terkenal Cimanuk paling dalam, Citanduy paling besar. Untuk di Jawa Barat bahkan aya sejarahna urang keur waktu di SD dek hujan sababaraha poe ge banting ka Cimanuk mah lantaran Cimanuk mah aya nu 12 meter, aya anu 8 meter, aya nu 5 meter jero jeung gede. Kakara hujan sapoe-sapeuting maka tampung jasa ku Cimanuk. Jalain sakali baheula ge saminggu hujan bae teh naon. Maha kawasa Allah ngebedolkeun cai ti gunung. Anu gunungna teh kasebut teh Gunung Merapi. Kunaon timbul cai? Maha kawasa Allah. Gusti. Ceri kurang. Ceri kawasa Gusti. Tanya, sia kunaon ceri? Bebene aing palin. Sudah tesin ka Allah goblok tiba tambah tolol. Tolol. Tah ieu urang ceri ka maha agungan Gusti. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Harti kurang awalam yatafakkaru apakah teu mikir pikir gerage lamun kurang dipikir maha kawasa Allah. Ya Allah ya Rabbi nyeun tsunami timbul ti gunung eta mah can sakumaha encan sakumaha lamun Kangjeng Nabi Nuh ku Gusti Allah teh diparentah nyeun kapal cek Kangjeng Nabi Nuh ke Cilida banjir di mana ke di mana cai kaluar ti hau model banyak cai ti hau pan ai hau mah tempat seuneu tapi keluar cai iyalah Gusti Allah. Masya Allah maha kawasa Allah maha gagah Allah timbul bae ka urang. Ya Allah ya Rabbi gagah abdi teh menang ti Gusti hirup abdi nang ti Gusti senang abdi nang ti Gusti deuleu abdi denge abdi mun ku Gusti dicabut atuh roh abdi naona nyabutna Gusti dengan cara Gusti nuku muriang teh nuku setruk teh nuku kaget teh nuku hanyut teh nu ragag teh. Ya Allah ya Rabbi eta mah urang teu kaget maot ku tsunami maot ku banjir bandang teu kaget ragag tinggal tanggal kalapa paeh teu kaget teu kaget banjir Garut paeh teu kaget ari eta kamari keur nikah pan ankah tuka wa zawatuka binti tetetet eta sa calon pangantena kobil tuh maut coba kos kobil tuh
teker tawaran babe ekstra tuh teker kok itu kan Masya Allah Gusti Allah geus nyieun ajal ka manusia anu beraneka ragam jang tapakuran urang sebagai hamba Allah anu Allah teh maha gagah jasa jadikeun itibar ku urang fatabiru ya ulil albab so nomor yang kaget